kurang tanya-tanya. Teh nuju naraon teh? Anjing, aya jelema itu rek naon ka dieu euy. Naon maneh ngamera urang nek naon euy? Urang mah kamera amang rek dia rek ayun-ayunan, Mang. Ayun-ayunan. Heeh. Ayunanan yo. Heeh. Nanaon kas budak ayun-ayunan euy. Nanaon? Ieu di mana? Ieu di mana? Ya di Tanggul, Mang, jati luhur, Mang. Oh, di Tanggul. Heeh. Yo nek naon tuh ka dieu nek ngamera urang nek naon? Urang mah teh nek sorangan, urang teh nek video, tapi berhubung aya amang hayu urang bareng gitu. Oh, nek urang ngeplong. Hayu, Aya pengunjung eueuh di dieu. sepi. Sepi. Nek neangan. Hayu. Cara kamari urang katanya dia. Oh, atuh. Heeh, aya pokona mah. Sudah emang anu herang-herang di kos kamari ning. Heeh. Kamari geulis tuh. Oh, geulis atuh da gebetan urang hungkul Oh, gitu. tapi nurung tona seletik we. Anjing. Oke dulur, balik di Kabudak Kopat channel. Sekarang teh ada di mana? Poho wae urang mah. Cuma Di pohon di Tanggul jati luhur, Mang. Lagi ngabuburit. Bari ngevlog oh. Ya, biasa. Terus eksperimen tanya-tanya biasa Heeh. susah eksperimen ting naon eta ngaranna? Hanya ngeplog asupna ada soalnya kalau ngeprank kita gagal terus. Gitu we lah. Ayo ana urang ka mana? Ka kidul ka wetan ka kulon? Mending kaki dua. Ka kidul. Ayo. Tepokeun teh suasana kidul ka ditu. Oh, gubuk Ka dieu derita. ka kulon. Leuweung. Ka urang we ka dieu. Ripuh. Ganteng-ganteng. Ripuh. Ayo ayo nomor. Ayo. Ka mana euy nya euy? Teuing atuh. Bari bingung nya. Asli bingung pisan euy. Pengunjung tuh bak pengunjung ka dari tu oh. Urang ka ditu lah. Ah, jempling sarua. Si bener atuh eta ulah karepet gitu. Jempling. Heeh. Juga nek ka ditu mah aya lah. Ayo. Urang nanya-nanya saurang dua urang mah. Ayo. Coba anu geulis deh. Nempokkeun pemandanganana di dieu bisa anu can ngahon. Pasti dah pan batur mah jarang gitu. Oke guys. Oke. Kita let's go. Let's go. Ayo. Ayo, orang kana motor. Motor. Heeh. Teu bisa lempang. Jauh soalnya, jauh. Heeh. Ayo. Ka mana tuh ka depan itu? Oh, harap jauh. Itu sih gitu motornya kitu nak. Jadi tuh namanya di eta mah di Pangul. Heeh, tempot batuna bisa nempon batu. Batu. Batu bro, batu. Nah. Batu tuh. Tadi itu tadi kenceng. Aduh, ripuh. Ayo orang naik motor. Ayo. Guys. Pisan. Ayo. naik motor ya. Oh. Motor saya Batu. butuh dia motornya. Ayo bro, akhir paruman heula eta ngepot. Di depan ieu urang jadi kameramen di mana ieu di mana? Di Tanggul keneh, Tanggul 5. Nek kamana sih urang ka ditu. Nek nanya anu pengunjung itu. Wah, bagan Hah? nu boga channel. Bagian boga channel aneh cuma. Ayo dulu maneh heula ke urang ka ditu. Ayo tur urang tenda, burukan ayo. Taruh. Bocil, guys, bocil. Baik tanya, ieu di mana ke ditu? Ayo. Era break gitu. Iya lokasinya di mana, Bro? Masih di Tanggul 5, break. Oh. Lokasinya pas dia. Ini kan sana ka dia nih, guys. Tong ka dia. Baru lewat. Hah? Ibu tuh. Ada ibu juga. Ngabuburitnya cocok ya lumayan. Coba batu-batu tuh. Batu-batunya kos gitu. Kayak amang-amang, kayak ibu. Tuh, kayak amang-amang oke di gitu. Ya mah era anjir. Ini kamera aja. Jadi aing kameramen kieu ah. Berhubung tadi nanya tanya era. Aweuna marangkat di izin mangkat di heula ada deueuh. Berhubung itu loba ngan itu saeur pamegetna. Inilah kita sekarang. Tah pas kieu kayana, Bro. Ada enak kalau itu neka pertama kali kita jumpa.
modar motor kemana orang nyangan deh lah kemana lah aduh balik kok kalau mbak lalaunya loh si ama mau ngalak sonan mang ini kita dengar terusan pengunjung kos kamari anjir. Kamari bawa rada wani nanya-nanya ini tuh. Karena Covid lah gitu. Karena kamari mah pengunjung loba, ini mah karena Covid biasana loba cenah di dia loba di biasana. Loba pisan asli Loba pisan biasana asli. Bre anjir saung-saung lagi aralus tempat sholat, tuh tempat ibadah raya komplit. Kita di Tanggul 5 nya. Jatiluhur Purwakarta guys. Tempat mojok aya. Bang naon? Tempat mojok aya. Tempat entong bulan puasa anjir. Tuk segala pojok bulan puasa mah tah kos kieu laun kita. Kayana kos kieu tah anjir. Keren lah pokoknya mah baragi ngabuburit mah tapi tong hilap jaga kesenon jaga jarak pakai masker tak kos ieu tah geus kita pakai masker tuh. Tong hilap pakai masker lamun naik kulin-kulinan jaga jarak. Mang doh. Enggak mah kan cilok baso si Neng tuh di luhur tuh si akang-akang tuh bukan nama gitu bre aduh enak naik balik deh ke mana Nah, kita ke persinggahan pertama lah. pokoknya mah ayo orang tuturkan lah orang ningali kaya di situ pemandangannya sugan alus lagi yo Ayo. oke nah biasa di dia tempat wisata bos karena selamat datang Padomara Sari Tanjung Padomara Sari tuh. Ya, biasanya di dia rame ki. Oh rame teteh asli. Biasanya di sini teh rame guys. Berhubung sekarang lagi mungkin Covid ya, harus di itu dulu dijaga jarak dulu. Ada warung-warung tuh. Kalau yang buat buka puasa mah oke, di sini mah cocok. Ada si Neng lagi ngome-ngome balon tuh. Ada warung-warung gini tuh guys. Pokoknya mah itu teh tingalikeun tuh. Tadi tuh. Oh, jangan lupa subscribe guys. Sabrek, jangan lupa sabrek lah pokoknya mah orang ripuhan yo. Wah, loba gitu di orang tanya di jalan mana. Tuh tujuan orang tanya kali itu guys tuh ada tinggal kita di tujuan kali itu guys. Oke, kita liatin aja oke. Kita tinggalikeun pokoknya mah. Kita tanya satu persatu pengunjung. Oke. Ya. Pemandangan halus guys. Tuh. Ya guys, pemandangan tuh. Ya raja jalanan dah. Mantap orang resep motor gitu teh. Mana resep tuh? Oh resep pisan. Oh, orang sarua. Nah, kayaknya kos kita, bre. Tuh. Ngebul bre ayo guys. Oh. Keren lah pokoknya mah mantap. Yuk, Sampura tuh bisa tampil di kamera euy. Lagi na motor mah hese. Tuh ada si teteh-teteh jeung si budak-budak dah. Lagi selfie teh. Ngabuburit pa teh ngalieu teh doh make HP kamera era nama. Aduh. Guys, kaya lagi ya tinggalin dah. Aduh. Oh, matahari tuh sudah berbenang. Mamang. Oh, si Mamang guys. Mamang ge ngarespon guys. Kemana ibu-ibu Kakak-kakak ete-ete. Ete tuh juga naon di situ apa? Oh, kayak launan guys, yuk ngebeberbedan yuk. Gagal ya berbedan banget. Ieu nanya ngevlog nah. Tuh. Ete-ete tuh selfie. Alhamdulillah corona cenah. Jaga jarak teh. Kasih akak-akak tuh kang ai budak, lobana budak. Kita nyapa satu persatu. Akak, kang, juga bukit. Kang.
guys. Ulah lebak era tuh wes mamang mang tuh RT tuh nyai RT. Aduh pokoknya mah gitulah. Mang edan mang tuh nya pokoknya mah brek kos gitu. Itu mah misah euy aya misah itu. Terus tong turun era. Nuju naraon tuh brek pas gitu brek ieu keur ngabuburit cenah. Itu loba naon loba capung itu. Itu. Aduh ya kamera ngagibrik euy. Heeh. Kita tanya-tanya tuh loba bocil keur ngabuburit nempokeun capung. Guys, aduh urang tuh bisa tampil kana kamera euy. Tuh aya si teteh nuju naraon. Bingung si teteh mah bager. Kalau baana si teteh. Oh iya nu tadi di ditu. Iya nu tadi saribu kana HP nu tadi tuh jeung ngabuburit tuh nilai kamera isin cenah. Tanya satu persatu guys, urang mah moal eraan eta malah pokona mah tibang saliwat kieu mah. Amun eureun era karek. Pemandangannya guys. Namun can pernah ka dieu, cobaan ka dieu jalanna teh. Di mana ieu jalanna? Jalanna asupna di loji bisa ka dieu nya. Kulit mah mantep guys, yuk. Ieu teu Karawang mun dieu. Bener Karawang itu pengunjung. Karawang we batan aing ya Kak. Tanya boleh. Teh cicing nek ditanya teteh. Oh, eta kitu. Atuh tong mangkat, nek mangkat sieuneuh ulah sieuneuh. Nek marangkat tuh sieuneuh. Moal hayu moal. Mangkat anjir. Karunya ngaganggu pemandangan tuh. Tuh. Mangkat anjir. Moal. Mangkat. Baru ulah ngaganggu banget hayu, Bro. Mau tanya-tanya gitu kan. Gak apa-apa, lain kali aja tanya-tanyanya. Segini papap. Modar motor guys, sayang tak kayak dari kecil tak. Aja modar lagi. Tuh kayak dari kecil, pokoknya mah keplog urang mah biasa-biasa wae lah. Yang penting mah leknya lah. Bandung ngelek ibarat menit aja 10 menit anjir. Aduh. Cap. Baiklah liwat. Mau naik liwat, Cap. Berating. Oh, guys, dia teman saya nyambung. Bayar gaya. Oke, acep di cicing kita laga anjir. Kayak ya. Astagfirullah. Juga. Heraun wal. Tanya-tanya, guys. Boleh tanya-tanya, teh. Baik. Lok. Gimana tuh mana turun nanya tadi? Asli aja, saya turun jaka. Babang Ijib pengen nanya pengunjung cina guys. Ini seorang kameramen sayang. Gak apa-apa sayang, kamu duluan. Jadi dia mau mangkat lagi tuh isinan. Eraun guys tuh si neng nage karon senyum ke era teh atuh neng ke semua ya. Manja itu sadar aing Senyum manja. Coba orang saperkeun eraun mah. Mantap ya teh. Lupa.
Ternyata guys dia lompat. Ayo guys. Nah, culuk, Mbak. Sudah mau aku mau. Teh, dekanya teh. Dia di mana teh? Teh. Rek numpak dah orang mah. Ya udah kenteng kok rek ngelip lah ya. Heuya. Ya di mana teh? Ya. Di atas dulu. Mohon bersabar. Ini ujian. Mohon bersabar. Kemarin ada ya tuh. Hah? Yeah. Jangan. Guys, si Mamang guys gitu. Ini jangan dia. Bibi. Nama ayo nama nanya eureun nanya awewe teh sarieun teh kumaha anjir beungeut aing kos kumaha sih beungeut aing kos kumaha aing yang nyaho Eta mah jangan deui ngomong batur. Dia beungeut aing kos kumaha sinyai anjing beungeut Tapi dia jangan lebih teh beunang jadi baik. anjing era nanahauna kituan si pajakeun perkosa anjir Kita tengah respon seri-seri aya. waduh seri-seri sieun mah nyaho anjir wah aing sumpah anjing tuh pasti guys ayo gitu teh nuju naraon teh ngabuburit baik biasanya di non dulu ayo bisa ngomong jang enggak wis jaga anjir barangkali hiji 2 kilo 4 kali nu disampurkeun teh gagal banget aing pas kumaha nyai beungeut nyai kalau masih kayanana guys masih mamang bukan pernah ka dieu mah hegae maka ka dieu kayana begitu tuh rame namun jam 5 ketika jam 4 di jam 4 ketika jam 5 rame pas dia lewat coba ngomong oke boro ka dieu kau bisa tong ngakalan umungeun anjir tong ngakalan umungeun guys 1 2 3 4 kali nyamperin pengunjung tapi saya nggak bisa nanya ya mungun bisa nanya tadinya bisa nanya